Tukung silila mangrobot harita ngarenya kaget pisan sabab di tukangeunana aya nu ngabelegedeg bari gegarungan sorana handaruan. Maklum keayaan alam di eta patempatan masih keneh poek tur halimunan subuh anu matak tiris. Barang disidik-sidik eta teh geuning mobil truk anu beuki lila beuki deukeut bari campur sieun heran jeung atoh campur aduk pagaliwota dina pikiran mangrobot sabab teu mungkin aya mobil truk ngaliwatan jalan anu kudirina disorang salian eta jalan teh leutik laleueur tur lungkawing pananjakna oge. Mun geus deukeut rek ngawanikeun maneh eta truk kukuring rek dicegat. Kitu geurentes hatena mangrobot. Tukung silila mobil truk anyog ka hareupeun mangrobot. "Hei mobil, kiri heup eureun, stop mobil. Kiri heup eureun, stop." Reg atuh eta mobil truk teh eureun hareupeun mangrobot. "Punten Pak, kuring ngaganggu perjalanan Pak supir. Ieu mobil teh tos di mana bade angkat ka mana?" Atuh lol eta supir nolol tina jero mobil. Barang nolol gebeg mangrobot ngagebeg deui sabab ningali eta supir nu pikasieun puukna ngarewig beungeutna bosongot. Pok atuh eta supir ngajawab, "Ti belah togoh jag, arek ka ditu tu ka belah Lebak arek neang cau iangeun ka kota." "Aduh kalaresan Pak, abdi muntang tulung tiasa teu abdi ngiring numpang bade wangsul ka daerah Sagaranten kuring teh Pak, naha tiasa?" Baga ari kersa bah. Bung paling oge dipengker dina bakya. Margi di payun mah aya padumpang taduaan." "Aduh hatur nuhun pisan Pak. Sawios dipengker oge abdi mah dina bak oge. Asal duge we kanu dimaksud." "Heuya sok atuh naik." Terekel atuh harita mangrobot naik kana bak mobil. Bani luhur eta mobil teh. Pas dina luhur bak mobil mangrobot meni ngajenghok harita. Manehna ngagerentes dina jero hatena. Lain ieu teh nabak mobil teh aya tumpukan peti mani loba pisan kurang leuwih aya 20 peti mah jeung baradag deui. Moal salah ieu mah atra pisan bener disidik-sidik mah jiga box speaker sound system gitu. Bener ieu teh box speaker sound system nu kuring. Bener ieu mah ka aku sound system nu kuring. Bakat ku panasaran bari jeung bisi salah tetenyoan harita keneh mangrobot nanyakeun ka eta supir. Pak supir punten abdi bade tumaros. Dupi ari ieu teh box speaker anu saha Pak supir?" "Badawi abdi teh ka piwaragan kududugan. Piwaragan jajabkeun heula ieu sound system memeh yang jauh ka kota teh. Saurna ka Sagaranten nu kagunganana mangrobot." Mangrobot hari tengah huleng campur heran. Telila pok nemalan ka eta supir. "Pak supir punten, pami percanten mah ieu alat teh ka aku nya nu kuring pisan sarta kuring pisan nu katelah mangrobot teh." Bari derek-dek atuh mangrobot harita nyaritakeun lalampahanana. Ti mimiti kajadian nepi ka harita ditek-tek teu aya nu kaliwat. Akhirna Pak supir percayaeun kana kajadian eta sabab cenah pan manehna oge pangawulaan raja di lemur anu peuting. Malahan mah manehna oge milu lalajo wayang sabeting jeput cenah. Kitu ucap-ucapna eta supir teh. Leng atuh mangrobot ngahulang ngaraga meneng bari jeung setengah teu percaya kana kajadian anu geus karandapan ku dirina. Harita wanci nincak taram-taram maju ka isuk. Bari halimun kanal pisan, mobil truk terus maju ka belah wetan. Loba lemur nu kaliwatan. Ari beras mobil harita ngaliwatan hiji lemur, mangrobot harita ngomong sorangan. Bari nyidik-nyidik kaayaan eta lemur. Asa wawuh ieu lemur teh, sabab baheula kuring pernah manggung di ieu lemur. Nya pisannya ieu lemur teh geuning daerah Cipareang. Loba pabrik bata beureum mun teu salah ieu lemur asup ka kecamatan Pabuaran. Tur didinya kuring boga babaturan ngaranna Kang Bangbang tukang main dangdut baheula mah. Sarta manehna oge boga alat sound system.
Gening nepi ka kieu lalampahan kuring teh. Mangrobot harita bari ngahulang mikiran lalampahan nu kaalaman ku dirina. Teu kacatur di jalana harita mobil geus anyog ka daerah Ancaen. Eta mobil truk teh mengkol ka belah katuhu kebat lumampah ka daerah Sagaranten. Heran kuring mah, ieu supir meuni nyahoeun ka lembur kuring, da geuning teu pernah nanyakeun alamat kuring. Kitu geurentes hatena mangrobot. Tekung silila eta mobil truk anyog ka imahna mangrobot, terus mengkol ka belah katuhu, reg eureun meuni hareupeun imahna mangrobot pisan. Mangrobot heran, sabab eta supir make nyahoeun imahna, tekung sinanyakeun lebah manana imahna mangrobot. Atuh harita supir jeung kenek teu kudu dititah, manis sakolepat pisan alat-alat sound system anu sakitu lobana teh geus turun kabeh tina mobil truk. Mangrobot harita nepi ka imahna kira-kira jam 6:30 isuk-isuk. Can pati rame di jalan teh. Kawan tu masih rebun-rebun keneh. Padahal cek pikiranana mangrobot, lalampahanana asa geus lila pisan. Tapi ningali kana jamna masih isuk-isuk. Beres nurunkeun, supir jeung kenek harita amitan. Beres amitan nuluykeun deui lalampahanana ka belah kaler deui. Nu kacaritakeun mah reka kota yang cau cenah. Teuing bener teuing hanteu anging Allah anu uninga. Beres beberes sound system mangrobot harita keketrok kana panto imahna. Assalamualaikum. Telila ti jero imah aya nu nyamperkeun. Istrina mangrobot ngabagjakeun bari terus muka panto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres panto dibuka, mangrobot asup ka imahna. Rek ngareureuhkeun kacap, can gereureuh ti luar aya anu keketrok deui kana panto. Atuh gebeg mangrobot harita ngagebeg deui. Mangrobot ngagerentes na jero hate sabari mukakeun panto. Keke ieu teh rek aya kajadian naon deui nya. Barang bray panto dibuka. Si horeng geuning aya Kang Hidin babaturana mangrobot supir dolak matuh paranti ngakut salon urang Cemangir Tongoh anu biasa sok babarengan manggung. Haeh geuning Kang Hidin jeung Mang Uhe Mang. Laras jeung Mang Uhe. Oh nya mangga kalebet. Tumben Mang aya pikir senaon ieu teh Mang? Pok atuh harita Mang Hidin nu ngajawab. Punten, apan kamari tos janji Bapak miwarang ka abdi sesarang Mang Uhe kanggo ngakut salon kanu hajat dinten ayeuna. Ha, Kang, pan manggung di nu hajat mah enjing sanes dinten Sabtu malam Minggu. Pan ayeuna mah dinten Jumaah keneh. Mohon Pak, pan ayeuna dinten Sabtu mah. Cek Kang Hidin harita setengah mastikeun. Nu saterusna dipairan ku Mang Uhe. Mohon laras Pak, ayeuna dinten Sabtu mah. Harita mangrobot kerung beri setengah linglung lantaran cek pamikir nama harita teh poe Jumaah. Ah nu bener ieu teh Mang. Mohon Pak. Pak, ayeuna pisan dinten Sabtu mah kaping 17 geura tingali wae kana almanak. Red atuh mangrobot ngareret kana almanak bari nyidik-nyidik tanggal poean harita. Kerung bari mikir dina hatena ngagerentes. Berarti kuring luntah kamari mawason teh 2 peuting lalampahan di alam lain teh. Nyaeta tanggal 14 poe Kemis malam Jumaah Kaliwon. Terus lalampahan lempang meureun sapoe sapeuting tanggal 15 malam 16 tug nepi ka ayeuna teh.
tekung siloba carita. Terus we eta alat-alat sound system teh dibuatkeun deui kumang uhe kana mobil dolak anu manghidin. Rek miang kanu hajat ngawinkeun di daerah Ciseureuk Cimangir, Desa Pasangrahan, Kecamatan Sagaranten. Sajeroning kitu Mang Robot teloba catur. Dirina ngarahasiakeun kejadian lalampahan kamari jeung beuting tadi ka Kang Hidin jeung Mang Uhe. Mang Robot nu teu aya kacape, terus wae neruskeun miang ngajugjug ka nu hajat rek masang sound system deui. Kaum dangu, kitu geuning lalampahan Mang Robot manggung di alam lain tehnya. Ieu carita sanes karangan, tapi buktosna pangalaman nyata anjeunna nu karanapan. Sanes bade adigung cawokah comel sumawana ngabolekerkeun rahasia batur mah. Terutami kanu pernah sesarengan boh pelaku atanapi naon wae katelahna. Oge tempat nu kasebat kaseuih tong janten bendu. Margi ieu mah sanes bade mempermasalahkeun kejantenanana. Ieu sadayana teu aya hubungan sareng matak anu jadi cukang lantaran. Mung ieu mah nyarioskeun pangalaman nyata anjeunna. Candak anu saena tebihan anu awona malah mandar janten pepeling ka urang sadayana yen urang kedah silih asih, silih pikanyaa, terus saling menghormati papada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Simkuring nyunkeun dihapunten saupamina nyanakeun ieu carita pangalaman nyata Mang Robot seueur kakiranganana. Kumaha atuh carios salajengna urang antos wae kembang pinetik pinebaran sari tutup lawang si Botaka. Permios.